Bangsat dia kemod anjing. Ngapa bacot dia? Dadah sayang. Aduh, ayo ngopi isuk-isuk mah beuh. Kok mau jeung rokok sabatang lah. Barudak ngopi barudak. Bu, ngopi, Bu. Ngopi mah, Bu. Ngopi deh lah. Orangnya dari beteng jadi aing yang modal. Tuh ya beteng mulus amat aing aduh ngedar cabe tadi sakilo ieu mah dongna aduh. Rujak ya mah ye beteng aing mulus. Ih, sayang ke mana nya? Ke eueuh kabarna telepon aku aing. Sakadi nu nelpon lah. Aing. Halo, Noneng. Halo, sia keur di mana? Aing keur di kamar mandi, Neng. Modal lelan Neng kadang. Keur di mana, Modal, Neng. Modal. Oh, keur modal sugan teh keur naon? Atuh pantesan teh tadi dah asa bubang kayak gitu. Dasar siapa ata ado cukup aing mah teu bangke cukup aing mah bau kumaha kasturi Neng. Aku masih bebung. Naon makin nelpon segala nu aing keur menikmati. Aing hayang panggi ayeuna ih. Aing rindu ka kamu. Alah dia mau ngomong bae kangen bae. Kangen ka kebo meureun. Ayo atuh iraha. Ayeuna lah. Kayak atuh aing keur modal heula can beres. Emang arek naon tuh tumbenan kitu dia ngajakan pertemuan segala. Arek ngobrolkeun masalah kamari teh ya. Atuh hayu kedeung aing obeh heula ngembalian kehidupan aing. Atuhnya di tempat biasanya. Tunggu heula atunya. Obeh heula. Kita langsung mangkat di muka dia. Dadah sayang. Aku masih wencum. Pantes sih. Siritna bau tadi aingnya. Tuh, enggak perlu ning aing bau ya sorangan. Sebenarnya mau wegah lah aing dika ngajak ulin lah ketemuan. Kumaha deui lah geus bangkat bae. Ampun negatif. Berangkat. Eko panggilan si sayang. Mana isi bener hese amat hebel jasanya. Ya nungguan jadi cerita. Tidak, karek sampai. Mah, ngaon telepon ngaganggu bae aing keur ngeunang-ngeunang ngopi di ditu deui. Heula tuh hampura sia mah kitu doang. Ngeunang-ngeunang aing mah modal diganggu ku dia telepon. Pas ya mah ditelepon sakitu doang deh.
Aku masih we lah bahay bujur asupan. Atuh hampura siya makitu siga hingit bajra ari amak. Tapi aing haus yo belikeun satu aing ka warung. Ya malumpang ka ditu tuh ka warung Mang Kodir. Anto dek dia teh duitna tapi aing mentasnya jeung meuneukeun. Aku aing dibere jeung beli celana jero gitu sekalian bae. Bere asal indit ya yo yang ka warung. Geus kira indit. Atuh aing ka warung heula inditnya. Aing penasaran kasih Jejep anu masalah nuker kamari nek edakan ngadu ku aing. Telepon ku aing ayeuna dia. Yuk saha deui nu telepon bedul teh lah. Ade lu nelpon lah ngaganggu bae. Halo, assalamualaikum. Nomor yang Anda tuju sedang nyoblos. Halo, Wak. Waalaikumsalam. Baruk dia mah. Ayo non mod. Nelpon aing sagala teh nyaho aing keur endeuy di dieu. Aing rek ngabereskeun urusan jeung sia kamari. Sia ayeuna aya kawani keneh teh hirup jambu. Ih naon sih? Sia mari ngerang. Kos kitu bae aing teh wani ka dia dasar hilo jengkal. Jadi aing ayeuna mangkat ka dinya batu aspal. Mana aing yang anjing jaga-jaga ieu pangabuk mah lah. Mau datang ka di wah menang euy aing. Wah. Mau datang ka di ku aing paesan teh budak. Tah ieu ning jalan mana sia kapanggih ku aing naik lompat ka mana sia Jejep. Naon sia kehead geus kira ka dia aing siap juga geura. Tong bacot dia. Bangsat dia kemod anjing. Aing mod, aing nu menang, dia mah pasti elek kok aing mah. Soalnya aing mah preman terkuat. Telu. Tapi ulah gitu. Paden ngoblok. Hiji. Bakal lagana gitu. Hiji. Ngomongnya di mana? Hah? Ngomongnya di mana? Di dia pas aing ya. Hiji, 2, 3. 2, 3. Dasar hilu jengkal. Ulah nempok ka dieu, Hiji, 2, 3. Tah ieu nih. Tak kumaha. Tah ieu ning jalan mana dia? Tah ieu ning. Hiji, 2, 3. Tah ieu ning jalan mana sia kapanggih ku aing naik lompat ka mana sia Jejep. 3. Ya anto dek dia teh duitna tapi aing mentasnya jeung meuneukeun.
tilu. Halo, Wak. Waalaikumsalam. Iya tuh Ki. Aduh aing mah. Akhirnya tuh kiri. Tilu.